si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atay official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 37. Karaosnya parantos dugi ka 37 deui. Atuh ieu dongeng Si Getih karangan yasana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Sumangga kanu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng sumanget kasih mamang anu nyanak dongengna. Di komennya anu saseueur-seueurna laina naon mamang mah. Sok resep ari bacaan komen-komen ti para netizen teh nya. Sok asa di aku kitunya hadir mang, manco mang, Bandung hadir. Nah, sok resep ari macan kitu teh. Komo upami di share nya dibagikeun dina Facebook, dina Twitter, dina anu sanes-sanesna deui. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan jejerna carita ieu dongeng Si Getih. Atuh ku kitu ku kieuna ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita Si Getih bagian anu ka-37 teh. Sor cikopina betot samakna pagegan heula tali kolorna bisi morosot tumpak dungdung des. Urang tenden heula carita Mayang Sakti anu geus ajal pati dibinasakeun ku si bayangan maut sanggeusna dipirusa jeung digadabah kahormatanana. Ayeuna urang caturkeun Nini Waliwis Putih anu keur lumampah babarengan jeung Sekarwati anu sarua masih keneh keur neneangan laratan ngeunaan Raden Turangga Aji Purba. Harita duanana oge rada baringungeun ku eta kaayaan. Sabab nepi ka harita oge anu diteteanganna mah can keneh wae kapanggih teuing aya di mana. Padahal duanana oge geus kawilang jauh lumampah. Mimiti mencar beda jalan tug nepi ka papanggih deui di hiji tempat. Neangan ngaran jalema anu ngaran Raden Turangga Aji Purba tapi keke nepi ka kiwari can kapanggih wae. Kamana atuh jigna cenah eta si Aji Purba teh lebeng teu kapanggih laratanana murid murtade si borokokok si Ata Adol teh. Sakitu geus dikotek-tak disuai-suai diteteangan ka tempat anu jauh. Kamana cenah Sekarwati eta mangkluk teh. Ceuk Nini Waliwis Putih nanya ka Sekarwati bari panon cingceng ngitenan eta tempat ngajaranteng palabah tatangkalan anu gede sarta eta tempat teh sabenerna mah teu jauh ka tempat kajadian mangsa Mayang Sakti digunasika ku si bayangan maut. Pira kahalangan ku sajalan beda jalur jeung lahan tatangkalan anu lumayan cukup lega oge. Sekarwati kakarakarita kadenge nembalan tina pananya ti Nini Waliwis Putih. Duka tuh Nini nya kamana cenanya ari Kang Turangga Aji Purba teh abdi ge wallahi Nini padahal urang teh geus papisah geus mencar neangan eta Kang Turangga teh.
Tapi oleh teka panggih nini. Nyapeken batur we si Turangga Aji Purba mah Sekarwati. Kula jadi boga kayakinan ieu mah Sekarwati. Yen manehna pisan anu geus mawa kabur maling kitab lagu banyu milik kuring teh jiga nama Sekarwati. Bener yakin kula mah Sekarwati. Mohon atuh nini, cing sabar we ayeuna mah nini. Upami anjeunna leres hianatkan ini jeung anu maling eta kitab pusaka tangtu dirina bakal kaduhung jeung bakal cilakan ini. Pasti eta mah nyai kaduhungna bakal engke lamun geus ditindak ku kula jiga nama pasti bakal ngerasa kaduhung cilaka ku polahna sorangan. Dasar murid murtad. Tembal nini Waliwis Putih bangunyaan neuteuli pisan ka Raden Turangga Aji Purba teh. Keur kitu korosa harita aya sora regang kai anu katincak kadenge sorana ngorosa horeng katincak eta rangrang kai teh ku Raden Turangga Aji Purba geuningan. Anu harita kaparangan ngaliwat ka pelebah tempat ngagolerna layon Mayang Sakti anu geus teu make deui baju sacuir-cuir acan. Duh, geus aya di we ieu korban teh. Bari teu di baju akur jeung nasib indung dewek ieu mah. Moal jauh pasti kalakuan si bayangan maut ieu mah anu ngalakukeunana. Ceuk Raden Turangga Aji Purba ngagarendeng ngomong sorangan bari nyelang ngajanteng heula pelebah layon Mayang Sakti. Teu sadar lamun harita aya sapasang panon ngawaskeun ka manehanana ti belah tukang kahalangan ku tatanggalan anu rimbun jeung lebet. Teka palang jahat gening eta si Turangga Aji Purba teh Sekarwati. Teu sangka dewek mah Sekarwati. Si Turangga Aji Purba teh talajakna jiga talajak setan. Tuh tingali wanoja nepi ka buligir kitu jeung paeh jiga nama eta Sekarwati. Sing horeng eta anu keur neuteup nalingakeun ka Raden Turangga Aji Purba di pelebah anu bala teh tetela nini Waliwis Putih. Nyarita lalaunan ka Sekarwati anu langsung we nyangka yen Turangga Aji Purba anu geus ngalakukeun anu teu unik geus ngagadabah jeung ngabinasakeun si wanoja bari tuluy dibinasa. Sedengkeun ari Sekarwati rada hanyelu oge hatena rasa simpati ka Raden Turangga Aji Purba jadi robah jadi kuciwa. Teu sangka kitu gening peta jeung kalakuan Raden Turangga Aji Purba. Kumaha nini urang samperkeun we atuh hayu nini. Sangkan manehna mikir terus urang warah engke tuman lah anu ngawarana ku nini ulah diangkapkeun saperti kitu lalaki anu geus kurang ajar mah nini. Bener pisan. Bener Sekarwati. Kula ge puguh geus ara teu leungeun ieu teh. Hayang nindak si Turangga. Hayu Sekarwati. Juang samperkeun eta mangkluk teh. Hayu Sekarwati. Iya. Joela jeleng-jeleng meh bareng. Sekarwati jeung nini Waliwis Putih pating jorelat laluncatan cepetna keranan. Satuluyna celagedeng. Terus narangtung pancu hareupeun Raden Turangga Aji Purba. Harita Raden Turangga Aji Purba nyaho aya 2 jirim anu anyar datang langsung direret. Ari pas direret nah atuh ngaranjug kaget hatena sabab tetela jirim anu anyar datang teh nyaeta nini Waliwis Putih jeung Sekarwati. Dasar murid murtad kapanggih ayeuna mah talajak jeung kalakuan sia teh kumaha teh jauh beda sapertikeun sato.
kalakuan setan idaji laknat tulus ya turangga. Untung tetulus diangkat murid ku dewek dulu candi bere jurus-jurus anu ampuh. Hei turangga Cipurba hasok gancang balikan deui kitab dewek dulu. Hayo kadiekeun dewek nyao yen antika anu geus maling kitab lugu banyu milik dewek dulu. Ayo grabikeun kaing. Ceuk Nini Waliwis Putih bari popolotot muncereng ka Raden Turangga Aji Purba. Harita katembong paroman beungeut Raden Turangga Aji Purba jadi ngembang wera. Nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan panon buncelik. Jiga anu erek sagajleng-gajlengan luncat. Sekarwati panasaran lamun teu milu Cumarita teh pok manehanana ngilu Cumarita ditujukeun ka Raden Turangga Aji Purba. Akang, kunaon kalakuan seperti kitu geuning akang teh? Aning turunan raja, tapi kalakuan jauh tina kamuliaan. Teu nyangka eta wanoja di kitu-kitu ku akang dipirusa, digadapah jeung dibinasa. Tetela kurang ajar jika setan kalakuan akang teh. Ceuk Sekarwati bari neuteup seukeut antep pisan ka Raden Turangga Aji Purba. Raden Turangga Aji Purba nembalan bari ngageter sorana. Sekarwati, nini. Nah, araya di dieu. Kuring mah kakaget Sekarwati nini. Raden Turangga Aji Purba ngadon tumanya. Ngurangan rasa kakagetna. Nini Waliwis Putih tembong kekerot huntuna. Mencerong seukeut ka Raden Turangga Aji Purba bari pok Cumarita deui. Nah, maneh teu ngajawab kana omongan dewek deuleu Aji Purba. Hayo, nah bener. Andika nu geus maling kitab dewek teh nyata kitab lugu banyu. Hayo jawab sia. Hampuran ini, hampura. Kuring mah teu rumasa maling eta kitab nini. Jeung deui ieu wanoja lain dibinasa ku kuring nini. Kuring mah teu rumasa ngalakukeun kalakuan seperti setan ini. Kaden ini ulah nyangka teu bener ka kula nini. Kuring mah teu rumasa nini. Jeung nya kitu di Sekarwati ulah salah paham kade. Kuring mah henteu sakumaha ceuk pikiran Nini jeung Sekarwati deuleu. Di mana teuing aya bangsat ngaku? Awas ya, Nini sok garawalan Nini. Tuman jalma seperti kieu mah Nini. Sekarwati katembong ka hudang amarahna pedah ningali Raden Turangga Aji Purba jiga nu tiis-tiis we teu ngarasa boga dosa. Atuh harita Nini Waliwis Putih manehanana langsung nyarita bari ngajorelat. Dasar sia murid murtad, rasakeun sia ieu pangwara ti dewek. Hiat cia. Nini Waliwis Putih anu memang geus nafsu ti tadi kene harita langsung ngajoret luncat maju narajang ka Raden Turangga Aji Purba. Raden Turangga Aji Purba ngaranjuk kaget sabab joli tarajang ku Nini Waliwis Putih anu jadi guruna. Nini nah bet narajang kanu jadi murid ini bari nuduh teu bener mitnah nindah kanu jadi murid ini. Kaden ini ulah salah paham Nini. Raden Turangga Aji Purba masih keneh ngangles ngabela diri bari jeleng awakna luncat nyobaan nyingkahan jeung ngimbangan panarajang Nini Waliwis Putih anu lain heureuy-heureuyan tindakanana puguh keur nafsu. Sok sia rek nepi ka mana sia ngimbangan pangati dewek moal ngaku wae sia kana dosa andika sia. Maneh mawa kitab dewek coba deh rasakan sia. Kuring moal ngaku Nini, moal ngaku. Ari sabab kuring mah teu rumasa. Kuring pedah lunta, lain harti pulang paling Nini. Alas ya, awas tasirah dibencarkan ku dewek pasya. Iya, ciat. Nini Waliwis Putih beuki muncak amarahna sabab
Raden Turanggaji Purba teu deui koe ngaku karena kesalahanana. Harita Nini Waliwis Putih tuluy ngarangseg ku panarajangna. Iteuk sutra bodasna suat siet kakenca kakatuhu kaluhur kahandap. Kadang sirahna Raden Turanggaji Purba anu jadi sasaran. Harita Raden Turanggaji Purba nyaho yen sirahna kaancam bahaya rek ditarok ku tongkat. Nini Waliwis Putih sagilek pisan ngelaukeun sirahna siup plos. Raden Turanggaji Purba masih kene mampu harita teh ngimbangan kecepatan gerakan Nini Waliwis Putih. Tapi memang pangarti Raden Turanggaji Purba masih kene jauh aya di sana pun Nini Waliwis Putih, jauh pisan. Antukna sanggeus tilu gerakan mah katingali Raden Turanggaji Purba terus kadese loba mundur. Hiu nalika keur mundur Nini Waliwis Putih butbat dua sukuna iteuk jeung leungeun kencana ngahujanan kana badana Raden Turanggaji Purba. Atuh Raden Turanggaji Purba geus teu bisa nyingkaan deui panarajang Nini Waliwis Putih. Hiu cekuk cebrot parawak des kaduk tuh kali deuk. Aduh Raden Turanggaji Purba ngagero nahan kanyeri bari ngadalik deug mundur ka tukang sababaraha lengkah sabab dadana jeung kekemplonganana kabeunangan ku tajongan jeung gebugan Nini Waliwis Putih. Disusul ku bajuna anu terus ngabarawak soeh palebah dadana gede pisan. Katembong kita bluga banyu kacelengkeun tuluy disanggap ku Nini Waliwis Putih. Pok cumarita iya geningan kitab dewek teh rek ngabohong kumaha sia ilai. Sia geus lain murid gewek deui deuleu murtad sia geus wani pulang paling kana kitab dewek. Atuh nempok kitu mah Raden Turanggaji Purba geus eueuh deui alasan pikeun bisa ngabela diri sabab memang geus kapanggih katohyan ku Nini Waliwis Putih. Sedengkeun harita Sekarwati mangsa tarung lumangsung dirina leukeun ngilikan layon Mayang Sakti lantaran panasaran. Dedeh teuing geningan ieu teh Mayang Sakti anu baheula papanggih serta patelak jeung diri aing. Disangka nasib anjeun teh bakal kieu Mayang Sakti. Ceuk Sekarwati bari ngemuka kaget horeng layon wanoja teh Mayang Sakti anu kungsi panggih jeung manehna satuluyna kaluk pasrah siap ngabantu ka manehna nalika meunang karepet. Harita kadenge deui Nini Waliwis Putih ngacorowok bari maju narajang. Modar sia ayeuna mah Turangga rasakeun sia. Iya. Nini Waliwis Putih tembok geus mindo deui maju narajang gerakan anu leuwih garang batan tadi. Raden Turanggaji Purba pugu mata kawalaan sarta kejadian saterusna Raden Turanggaji Purba kudu ngaku jeung narima karena kejadian anu tumiba ka diri. Mangsa awakna ngajengkang ka tukang ngagedebut maring lemah nalika runtuyan panarajang Nini Waliwis Putih keuna kana sasaran. Dua cebrot cerebet cebrot des jengkang koleang kedebut pikeun anu kasakitu kalina Raden Turanggaji Purba ngagero marengan badana anu terus ngajengkang ka tukang leungeun katuhuna nyekelan dadana anu karasa nyeri kacida. Ampun ini ampun kuring lu masalah ini. Raden Turanggaji Purba ampun-ampunan kan Nini Waliwis Putih. Tapi set jeleng kolebak Nini Waliwis Putih ngagajleng di we luncat
sarta itek sutra bodasna nyaho-nyaho nampel luhureun panona Raden Turanggaji Purba anu masih kene keur ngagoler luhureun lemah. Tapi ker gitu waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial hapuntennya waktos ayeuna ngadongengna saalit soalna ieu mamang swantena nuju serah ieu mamang danya sesah ngap-ngapan ieu ge nginum kopi teu mirasa ngarokok nya kitu deui kurang kanikmatan sorana seep tanya para mitra sadayana nada dihapunten anu sageng-agengna ieu dongeng urang cekapkeun we heula dugi ka dieu nya ieu mah tambah sebel tambah henteuting uploadnya mudah-mudahan para mitra sadayana ngamaklum anu sageng-agengna hayu ah.